Oh, janten maksud midua teh nyembah ka Gusti, oge nyembah ka nu sanes nyembah Gitu. sapertos nyembah ka karuhun, nyuguh ka roh-roh, ngipri, Ke gunung. nyembah ka batu gitu nya Bah. Tah gitu. Dinu kitab perjanjian lawas. Dinu kitab suci perjanjian anyar oge aya. Aya dinu kisah para rasul 13 ayat nanu ka 8 nepi ka 10 geura sok dibaca is. Mangga Abah. Wis mangga ieu aos. Sok cing kang. Tah, rasul-rasul 13 ayat ka-8 ge ka Ka 10. 10. Tapi aranjeuna dilawan ku tukang sihir teh anu boga ngaran Yunani Elimas. Maksudna supaya eta gubernur ulah nepi ka percaya ka Isa Almasih. Saulus anu harita geus katelah Paulus mureleng ka eta tukang sihir lantaran kadorong ku Roh Suci tuluy ngalahirkeun anak iblis maneh satruna sakur nu hade pinuh ku sagala tipu daya purah ngabohongkeun kayaktian-kayaktian ti Gusti. Tah ayeuna balik deui kana perjanjian lawas. Imamat 20 ayat nu kagenep cing teh. Baca ku tadi ayeuna mah. Sok tayeuna kita ieu. Imamat 20 nya Abah. Ya, Ayat sabaraha? genep. Oh, rumaos Abah terus lami abdi teh. Genep dugi ka? Genep bae bung. Oh ya genep mohon. Kieu mah unggalna teh. Jelema anu menta pituduh ka tukang nyarumah bakal dilawan ku kami jeung moal diaku deui umat. Heuh. Sia. Nah, mata kula katanya kadukun. Oh, geningan Gusti teh tos ngeceskeun ka urang-urang sadaya supados urang mempercanten ka Gusti Isa Almasih hungkul nya kan? Bener pisan Mas. Aduh akang ge akar kapal ayeuna. Mun tiba heula apal mah. Moal ini kalau kitu teh. Abah, ari makan ti keur leuletik baheula keneh tah sok dibabawa ka dukun teh. Tah, ayeuna lamun emak mutuskeun hubungan jeung kakawasaan dukun gitu, tah moal aya bahalana keur kahirupan emak jeung ka incu emak. Justru Maija, lamun Maija geus percaya ka Gusti Isa Almasih, sarta geus megatkeun hubungan jeung dukun-dukun. Hirup Maija teh tangtu diberkahan ku Gusti teh. Tapi sabalikna, lamun Maija masih neruskeun warisan ti karuhun emak, sarta masih neruskeun hubungan jeung kawasa-kawasa gelap, tangtu emak teh bakal kabaud ku kawasa kitu teh. Malah mama berkah pikeun emak ge bakal kahalangan eta teh. Gusti mah mika izin pisan kana pagawean kawas Maijah kitu teh. Pagawean kumaha? Ya eta masih percaya ka dukun-dukun. Kumaha ambu upami masih keneh nyimpen jimat-jimat ti karuhun. Nah eta tiasa disebat ngayakeun hubungan sareng kawasa-kawasa setan eta teh. Tah kumaha eta teh? Cing kumaha ceuk eus. Cek eus mah Abah saur kitab suci oge tekenging nu kitu mah. Eta teh tandaning urang teh henteu masrahkeun diri urang sagemlenga ka Gusti. Ka Gusti Isa Almasih salaku. Ka Gusti Allah teh salaku halik urang. Tah bener jawaban teh alus pisan. Sok ayeuna baca deui dinu kitab Yeskil 20 30 dugi ka 31. Yeskil 20 ayat nu ka 30 dugi ka 31. Usahar ku ambu. Sok atuh Yehezkiel teh di belah mana? Di perjanjian lama keneh, perjanjian lawas. Cing is, kadi kan kacamata ambu pan tadi dititipkeun ka Elis. Oh, mohon ambu. Mama. Naon ai? Mohon. Eta si Ai geus Tadi ya tulis. Di ai?
So, kamu geningan Ayo tos damang geningan. can kadukun geus cager. Tutup itu ngerakeun. Nuhun Kang. Satu orang teraskeun nya ku ambu ngaosna. soalnya kamu Satu orang teraskeun deui nya ku ambu ngaosna nya. terus kamu Kita unina teh. Bejakeun ieu dawuhan kami Pangeran Nu Maha Agung ka urang Israel. Kunaon kalakuan maraneh garoreng, cara kalakuan karuhun maraneh sarta anut ka brahala-brahalana. Tur nepi ka kiwari pisan maraneh nyuguhkeun pangbakti nu karitu. Jeung nganistakeun diri ka brahala-brahala anu disarembah ku karuhun-karuhun maraneh. Nepi ka ngaduruk anak-anak sorangan dikurban-kurbankeun. Ari ayeuna maraneh urang Israel pake hayang nanyakeun pikersaeun kami. Demi kami Pangeran Nu Maha Agung Allah anu jumeneng pananya maraneh ku kami moal dipirosea. Tuh, gitu. Tapi Abah, tah lamun misalkeun nya si jimat teh henteu dipikeun kumaha Abah? Pan eta teh jimat teh ti karuhun lain karuhun teh kudu dipiara. Mak Ija sami wae atuh. Pan eta teh disebatna ge jimat. Upami eta jimat pasti hate Mak Ija napel ka eta jimat. Eta teh nu disebatna midua ka Gusti sareng ka jimat. Eta pasti moal ka manah ku Gusti. Kek nama Ija masih kena miboga jimat. Ya boga atuh Abah. Tah, heula mana? Tah, jimat emak lain sisir sambarang sisir. Lamun emak make sisir ieu mah bakal aman tigangguan jurig jarian. Tah ieu teh. Aman mama nyisiran make ieu. Lain sambarang sisir diabuskeun deui ku mama. Bisa aya jurig jarian? Mak, cing, salami emak nyepeng eta jimat. Nah emak taraku katarajang ku panyawat. Kumaha upami jurigna nu aya di pasar. Nah emak teu acan kangtos keuna ku panyawat. Teuing atuh Asep. Da cek si akina kitunya kitu we teh nyaho mama. Gitu. Ari si emak. Hari emak teh masih kena nyimpen eta warisan ti karuhun nu kararitu banda-banda ti karuhun. Aya ambu di imah Abah ieu masih keneh boga keris. Aduh. Tah si keris eta teh cenah ti warisan zaman Prabu Siliwangi. Keris eta teh bisa jadi imah emak teh aman tinu jelema-jelema nu maksud jahat. Nah kitu pokona mah hebat, pokona mah emak tenang. Boga jimat eta teh. Kitu eta teh ti karuhun. Ari eta teh nu ti karuhun teh kudu dimumule pan Abah. Lain kitu. Tapi cing mak ambu mah hayang terang. Nah hari emak di imah boga kating terimaan kitu. Nya eta ambu. Mate teuing kunaon atunya sok asa udah ku itu ku ieu. Tapi teuing ku masalah naon teh nya ho. Pokona mah eueuh we lakat tenteraman di hate itu teh emak teh ambu. Tah eta teh nya kunaon atunya bahnya. Tah eta mah ja. Bentenna jalmi anu ngandelkeun ka Gusti Isa Almasih sareng jalmi anu ngandelkeun jimat-jimat. Jadi kitu seperti manu bieu teh. Naon bedana Abah? Pan emas sarua bisa indit ka ditu ka dieu. Bisa nyarekan si Imas, bisa nyarekan si borokokok tukang ojek. Naon bedana sarua masih kene bisa dahar, bisa sarua ieu mah dahar sampe. Cik naon bedana? Sok ku Abah cikan. Tong bejakeun terangkeun naon bedana. Tah eta mah bedana jalma teh. Jalma nu percatan ka Gusti Isa Almasih mah boga hate anu tentrem. Anu tenang. Beda jeung jelema nu ngandelkeun kana jimat-jimat. Moal aya katentreman. Geningan menang rezeki ti si Ijah. Ditipu ke uing.
Kecian deh lu. Yang tongnya anak tuh yang doi mah heureuy yang tuh ya ayang yang mah nyaan yang mah baong itu keplok ini yang